Benar nyeri teh, nyeri hati mah ditambear, jerik hati jerik sorangan, gangamar pada sayuran gunung torogan, endit isu maronyong gak subuh, pura tunggu hati mah muka kena tulang, dengan papa purnama sari penuang walahan utang teing, nyeri koala benang disabaran kajan tetumpuran bae moal pangasaran mengepeng ora kene kang amat pede sayuran mengpeng ati can rimbita pege rasa raga talak tilu sakalian tak butuh lelaki curali boga rasa iya kuri antaroba teeling-eling gamat pada sayuran ku tega teing neng epa popona purnama sari mana nyeri teing nyeri hati mah ditambear hanta bana budi sabaran gunung toroga endit isu ngurunyung ke sore pura tunggu hati mah muka kena tulang jerik hati jerik sorangan gamat pede sayuran ku tengah teing nyeri neng epa popo mual bermang disabar mengapeng hati santri yang bita nubaker anu sayang apa na ela mamah na ela jika umat subang haturan deui mata nyeri teuing patarli apana ari ditambah larekeun mamah anu bager pede sayuran gadog berbasa ku harian mamah deui endit esuk ngurunyung ke subuh puratong aku muka kena tulang batin nyeri jerik sorangan kedua layang gunung torogan mama sayami anu galak tapi ogo nyeri moal benang diubaran kajen tetumpuran bae moal panasaran mengepeng ora kene maeno mengpeng ati sandring bintang pegerat serang tawak tilu sakalian hanta butuh lalaki curang boga rasa iya kuri hantaroba seeling-eling apa uci sukria kuda pawana nyeri moal benang diubaran mano cari ningsi tetumpuran bae moal panasaran mengpeng ora kene mengapeng ati santri biten pamis apa nama anu hayang ngakawin tapi nacan boga modal mana nyeri teh
Nyeri hati adi mah ditangdelarkeun teu beunang ku disabara apabila syarat si miharja segala bisa indit esuk koronyo gasupu poratong aku muka kena tulang bati nyari cerik sorangan Mama Ica Sulastri Kedong Sari Purwasari nyari moal benang dua barang kajan tetempuran bae moal panasaran apa na ina bese mangpeng ora kene mangapeng ati can ribiteun apa RT daya pamaha cikarang baru anu bageus indit isu moronyong gasubuh puratong aku muka kena tulang bati nyeri cerik sorangan aduh ayo kunong torokan nyeri wala benang diubaran kajan ketempuran bae moal panasaran mangpeng ora kene mangapeng ati can rimbita apa naela mamah naela jika masubah anu bageus Akang Haji sorban teh palidna ngacil lamaya Bapak Haji dah mau nyalira Akang Haji Jang Ahmadi macucu tersayang Mangkarajaya Purwasari anu mana Bapak Haji dah mau nyalira ngapayuna Bapak Haji Damo sorban teh palidna kalun-alun Bapak Haji Damo nyalira tegera-gera uy Jang Ahmadi mah cucu tersayang Mangkarajaya Purwasari nujung antosan Bapak Haji Damo deui sorban teh palid Jang Ahmadi mah cucu tersayang Mangkarajaya Purwasari palidna kalun-alun Bapak Haji Damo nyalira tegera-gera uy Ujang Ahmadi Mas di bumi nujung antosan kasopondok kasopanjang kasengaroyok kajalan ngajana sono ngajana heman tehade ngobrol di jalan Wakitang Sukarna Lintara Jaya kesepuhana sabilulungan Yang diserang apuna Nyai Kaspina nu ngagaduhan Jang Riko di Gadog Purwasari Akang Haji sorobang teh palit patarlia penario cinta damai palidna ngaji lamaya mama beda neng si pede sayuran Gadog Purwasari tegera we pataria penario deui di bumi nuju ngantosan atura Bapak Kasbin apa narina centenge perumahan Purwasari cara mama Asi di warung kebun Purwasari nu bager
Ibu Dewi anu sabar nu ngakaduan icu neng Wulan disarangan neng Rima Abah Sakap pedikrip grup sabilulungan Gadung Purwasari kasopono kasopanjang kasongaroyok kajalan najana sono najana hema teu hade ngobrol di jalan Pak Juhri nu ngakadua rontok bisa hibara grup kebot dadang Haji Bungsu dua saati Bandar Mutu Jang Rama Mama Haja Sari Bali Pasanggi Purwojaja Tempura apana euy si Jago Sila ketua grup paguyuban Singa Perbangsa Aki Bodo Jarang Kosta Akang Haji Sorobang Teh Palit Paji Kosi Papandi Walet Biru Palina Kaji Ampe Mama Jaita Lohan Batu Jaya anu bagus di bumi apana Diana Bandar Sapuna Jeli nuju ngantosa Mama Diana nu ngagaduan Jang Dian anu bager tunggak jati kawe dalapan Aki Lepoy Bandar buah-buahan Basiang nu bager Gang Melati tunggak jati Akang Haji Sorobang Teh Palit Pasar Wita Kalong Liar Nyilek Corangan Palina Kalon-alun Bapak Komar nu ngagaduan kebon kacang sahektar Apayuna Oyong disarang Mama Eis Urayana Rawa Biru Aturan Api Nampangkeun Api Alam Mandiri Pasar Johar Karawang Sarang Menapus Pakarang Tengah Pamiang belik motif bahkan Kosambi disarangan Mama Aisyah Pak Kusnadi disarangan Mama Iya Pasir Jengkol Bapak Arya Tenda Biru Mama Lilis Pasir Jengkol Pasir Jengkol lintas Kalimantan Kang Haji Sorobang Teh Palit Palina Kapurwadadi Mancijang nu ngagaduhan warung kebon warung bunga dahlia anu mana mama oma kapayunan Mancijang nu ngagaduhan warung bunga dahlia Teh Bela Bangkok Medan anu bager kasopono kasopanjang kasongaroyong kajalan najana sono najana heman teu ade ngobrol di jalan Bapak Haji Damo Nyilek Nyalira Jang Ahmad Dimas Cucut tersayang Mekarajaya Purwasari anu bager aturan Bapak Kindang Soekarna Lintara Jaya Kasepuhan Sabilulungan disarangan Buna Nyai Kasmina nu ngagaduhan Jang Ringgo di Gadung Purwasari Akang Haji Sorobang Teh Palit Palitna Kacilamaya Akang Haji Tegera-gera uwe anu mana ayam dasuki permana loklok jaya sampurna genyol-genyol kasopono kasopanjang kasangaroyong kajalan najana sono najana heman teu hade ngobrol di jalan Maya Nyonya Menir sareng Mama Haja Arnesa Mama Devi boga sahat Cita Mia Akang Haji Sorobang Teh Palit Palitna Kacilamaya Abata Tegera-gera uwe
di bumi abata maanah nuju ngantosan. Tong tolang nangka kawinan bapa poe Salasa tebeja-beja panario cinta damai komandan sabilulungan di sarang mama bidanesi doa si bapa olah ngadua banda teboga anak kesrea apa nario cinta damai komandan sabilulungan isarang mamae bidanesi anu bade hajat tiga dok Purwasari totolang nangka kawinan bapa poe Salasa tebeja-beja apa nario cinta damai komandan sabilulungan mama bidanesi anu bade hajat tiga dok Purwasari aduh si mama nambahin kak emak bapa suka rejeng nongora apa ramina kasepuhan kali jurang di serangan kumaati anu ngagaduhan icujang Egi Neng Indri kali jurang aduh si bapa teteh kak emak bapa suka rejeng nongora Pak Abing apana angka si duda bodong grup sabilulungan Bapak Ata nu ngagaduhan R2 di Gadok Purwasari Pak Ajar apana Asep oyong disarang mama Titi nama mana Asep kali jurang Purwasari tong tolang nangka kawinan bapa poe Salasa tebeja-beja Bapak kasama pana Yudi pede hewan disarang anak mana Yudi nu ngagaduhan incu Neng Intan kali jurang Bapak Haji RW Asum ketua Gardu Jaya disarang mama Hajaro kaya Neng Muna Anissa Gabel Pasir Kaliki aduh si bapa tengah kak emak bapa suka rejeng ora api sarati miharaja ketua grup sabilulungan apa naremon wakil ketua grup sabilulungan Gadok Purwasari Papa Akdure api lempoy anu bager bos buah-buahan pamiang bilik motif aduh si bapa teteh kama bapa suka rejeng ora apana Dede Banasari isarang anakuna Haja Sri Jaya nu ngagaduhan empang pamancingan beundeut tong tolang nangka kawinan bapa Haji Buyung disarang mama etang kadawung Pabuaran anak teboga banda kesrea apana Aris disarang mamahna Aris kadawung Pabuaran Bapak Aman disarang nama Madoo Pabuaran anu bageun aduh si bapa tengah kama apana Rio cinta damai komandan sabilulungan anu bager anu sayang mama bidanesi anu bade hajat di Gadok Purwasari aduh si bapa teteh
Kak emak bapak masuk suka apih mawi juru kamera di sarang anak mama ubay apih mawi juru kamera di sarang mama ubay anu bager apih Sandi Suwadi ketua Kobra Jaya di sarang mama Andre bendahara Kobra Jaya Unisikat Teluk Jambe Bapak Haji Dali Masoro Motoro Vespa di sarangan Mama Dewi Bude 3 bintang tong tolang nangka kawinan bapak poe salasa tebeja-beja api alana mandiri pasar Johar di sarangan Bunda Rampe pasar Johar anu bagus aduh si bapak teuing ka emak bapak masuk suka rejeng nu ngora apa ata di sarangan kumaana aduh si bapak teuing ka emak bapak masuk suka rejeng nu ngora duh Gusti no agung nuas tur asih abdi nada pitulung iwang tikano agung nakasaha abdi nyalindung iwang tikano agung abdi nandangan tunggara salalawas di kantun indung bapak hate perina langsang aduh Gusti Neng Yani oyong disarang Kang Ahmad Pedi sayuran sinar mandiri bendungan walahan anu bager Neng Yani oyong disarangan Kang Ahmad Pedi sayuran sinar mandiri bendungan walahan abdi nandangan tunggara salalawasna di kantun indung bapak hate perina langsang batina samperi cerik nyaro ati berang jeung peti sok api eli kiwarian jendana Neng Yani oyong disarangan Kang Ahmad Pede sayuran sinar mandiri bendungan walahar anu bagus anu mana Neng Yani aturan kapayuneula aturan kapayune Neng Yani oyong disarangan Kang Ahmad Pede sayuran sinar mandiri bendungan walahar abdi nandangan tunggara salalawas di kantun indung bapak hate perina langsang Neng Yani Kang Ahmad Pede sayuran sinar mandiri bendungan walahar dek anu bagus Neng Yani di mana anjeun ayeuna ieu kuring ditinggalkeun
teu aya batur nyarita dina waktu hiji peuting kuring sok umbar lamunan di mana anjeun ayeuna Neng Yani anjeun ayana Kang Ahmad PD sayuran sinar mandiri Bendungan Walahan Neng Yani duh Neng Yani di mana anjeun tong lali Neng Yani Kang Ahmad PD sayuran sinar mandiri Bendungan Walahar anu bageus Kang Ahmad PD sayuran sinar mandiri sareng ajak eman permana Bendungan Walahar Neng Yani duh Neng Yani di mana anjeun ayeuna ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita apih mawi juru kamera disarang mama upaya anu ngagaduhan incu dua Neng Puspa Neng Mela kampung baru kopel kelari Bapak angkos angkot udah keren sengkong anu bageus api alan mandiri pasar Johar Karawang disarang Amina Puspa Neng Yani duh Neng Yani di mana anjeun ayeuna ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita Kang Ahmad PD sayuran sinar mandiri disareng ajang iman permana Bendungan Walahar anu bageus Neng Yani disareng Kang Ahmad PD sayuran sinar mandiri Bendungan Walahar di anu saya Bunda Haja Sri Salejeun ngagaduhan kolam pemancingan Peudeuy lintas Cilamaya disareng alaku Nyi Sere anu satia Pak Odim duda keren ngagaduhan kebon lencak di Kiara Payung grup Pulau Saketi Walahar Neng Yani duh Neng Yani di mana anjeun ayeuna Pana Depi buaya darat kopok lari di sareng Mama Depi ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita dina waktu hiji peuting kuring sok ngumbar lamunan pasar rapi di mana anjeun ayeuna Mama Ela waringina Jaya grup Pulau Saketi Walahar anu bager ka payuna pasang kuryang kaberangan Humas Torobos Jaya sareng Mama Bule anu Tarasare ti peuting Pasir Panjang anu bageus Neng Yani duh Neng Yani di mana anjeun ayeuna ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita dina waktu hiji peuting kuring sok ngumbar lamunan Pana Solihin mantri kenyot kopok lari di mana atuh ayeuna PRT Karim BBR Walahar Balong Indah anu bager ka payuna PRT Karim BBR Walahar Balong Indah Apana Solihin pamantri kenyot kopok lari anu bageus aturan kapayun deui dina waktu hiji peuting kuring sok ngumbar lamunan di mana anjeun ayeuna Neng Yani atuh ayana bibir merah pipinya merah bajunya merah segala merah la 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 bibir merah Kang Ahmad PD sayuran bajunya merah segala merah la 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 oh kecewa pasangan pulang
ajang aturan Kang Ahmad pede sayuran sinar mandiri bendungan balahar oyong disarangan Neng Yani yang emana permana anu bager anu sayang bibir merah Kang Ahmad bajunya merah kainnya merah kalau pulang Kang Ahmad macang krama lilin putih menawar hati la 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 Kang Ahmad pede sayuran sinar mandiri bendungan walahar oyong disarangan Neng Yani yang eman permana anu bager anu sayang Neng Yeni du Neng Yeni di mana anjeun ayeuna Kang Ahmad pede sayuran sinar mandiri bendungan walahar ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita Neng Yani jang eman permana anu bager anu sayang dina waktu hiji peti kuring sok ngumbar lamuna di mana anjeun ayeuna Neng Yeni atuh ayang pamiang bilik motif makan kosambi maiji maisa Neng Yeni du Neng Yeni tong tega anjeunna tong lali ieu puring ditinggalkeun teu aya batur nyarita Neng Yeni du Neng Yeni mahnane delis di mana anjeun ayeuna mauju bajidor sitar peponcol cibulan ieu kuring ditinggalkeun pamantri kaya teknisi Banasari disarengan Mama Hajalini peponcol cibulan anu sayang dina waktu hiji peuting apana roh kuncer makam badarki di mana anjeun ayeuna Mama Nyunyun peponcol cibulan ieu kuring ditinggalkeun Mama Nyunyun peponcol cibulan teu aya batur nyarita apana solihin mantri kenyot kopok kelari anu bager Neng Yeni du Neng Yeni aki doong disarangan Mama Mbah tong tega Mama Linda apana rek anjeunna tong lali ieu kuring ditinggalkeun Mama Wiwina goyang inul disarangan apana Wiwina goyang sitar Mama Apen anu raos sambelna Neng Yeni du Neng Yeni di mana anjeun ayeuna juragan Bima ieu kuring ditinggalkeun Mama Dewi Arimbi Pasir Bogor teu aya batur nyarita Mbah Karta PT operator PT ABB Bangku Ikan Jatiragas oyong disarangan kumaha anak anu raos sambelna Neng Yeni du Neng Yeni tong tega anjeunna tong lali apana roh kuncen makam badarki ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita aturan apana roh kuncen makam badarki peponcol lintas lampean oyong disarangan ku Mama Nyunyun anu bager Neng Yeni du Neng Yeni Kang Ego penyiar Radeska Lampean tong tega
Anjeun tong lali bulan sore jika anjeun nu keur baeun aturan pamiang belik motivakan kosambi di sarang ma Ici ma Aisyah belik motivakan kosambi neyeni duneyeni panjung di sarang mama Karawati tong tega manam mangpa anjeun tong lali ya kuring ditinggalkeun mama tower anu bager anu sabar disarengan ku putra najang dede anu sayang aturan Bah Ahmad kasepuhan Jomin Timur disarengan Ma Elem anu sabar neyeni duneyeni di mana anjeun ayeuna mama Ucu Bangkok Putih ya kuring ditinggalkeun mama Ucu Bangkok Putih Tanjung Sari Subang teu aya batur nyarita dina waktu hiji peti kuring sok umbar lamunna di mana atuh ayeuna neng yenik anjeun ayang Bapak Senan disarangan Ibu Aramani kasepuhan walahir neni duneyeni panjung disarangan Mama Karawati anu bager di mana anjeun ayeuna patnah mangpa ya kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita neyeni duneyeni di mana anjeun ayeuna ya kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita Kang Aman PD sayuran sinar mandiri bendungan walah hari sarangan Neng Yani jang emana permana anu bager anu sayang dina waktu hiji peti kuring sok umbar lamunna di mana atuh ayeuna Neng Yeni atuh ayana aturan apa wakil odi ngajarang api di sarang mama jangan teguh anu sayang Tanjung Galuh neyeni duneyeni apana ida beser tong teka anjeunna tong lali mamana ida beser pamahana Cikarang Baru ya kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita PRT Deyo balik suku pamahana Cikarang Baru di sareng ame armi nu beuki seuri neyeni duneyeni patira bos arem di mana anjeun ayeuna mama tira anu bager Cibodas ya kuring ditinggalkeun Bah Atta buah kawung teu aya batur nyarita di sarengan Ibu Kamas anu ngagaduhan ajang Adi Kurniawan Cibodas bulan sore jika anjeun nu keur baeun langit angkeun jika anjeun nu keur baeun lampu listrik di masjid saana kamana-mana ayah istri jangkung alit gelis kabina-bina
aturan apa Haji RW asup ketua Gardu Jaya sarang ama Mahajarok kaya ruang gaduhan yang Mona Anissa ngabel pasir kaliki tokejang balagang di dosplong angen kaca sapapandi kosong lampu listrik eta dia masih tak anakan mana-mana ayah istri jangkung alih gelis kabina aturan apa Haji RW asup ketua Gardu Jaya deui anu banggeun disarangan Mama Hajarok kaya ruang gaduhan yang Mona Anissa gabel pasir kaliki Pak RT Rani Kuncen Gardu Jaya disarangan Mawacan anu ngagaduhan Jang Wardi putra tunggal gabel pasir kaliki ayah hiji kurung pinuh Japati kaluar disadang buka alim ka ibuna alim ka bapana hoyong ka putrina nu cantik bulu socangan tokejang balikan di tosblong angon kaca sapapandi kosong anu mana Pak Haji RW asup ketua Gardu Jaya disarang Mama Hajarok kaya nu ngagaduhan yang Mona Anissa gabel pasir kaliki Pak RT Rani Kuncen Gardu Jaya disarang Mawacan nu ngagaduhan Jang Wardi putra tunggal gabel pasir kaliki tokejang balagang di tosblong angen kaca sapapandi kosong lampu listrik dia masih tak anak kemana-mana ayah istri jangkung alih gelis kabina aturan Bapak Haji Dali Mesarung Pespa Wakil Ketua Walet Biru disarangan Mama Dewi Budi 3 bintang Walet Biru Teluk Jambe Karawang anu banggeun Api Sandi Ketua Kobra Jaya disarangan Mama Andre ayah hiji guru pinuh ku Japati kaluar disadang buka alih ka ibuna alim karamana hoyong ka putrana nu cantik bulu socana tokejang balagang di tosblong angen kaca sapapandi kosong lampu listrik dia masih tak anak kemana-mana ayah istri jangkung alih gelis kabina aduh mah mentang kawin dari Samarinda Pajar
Asem ketua Gardu Jaya. Aduh emak Pak Haji RW Asem ketua Gardu Jaya minta kawin. Oyong disarang Mama Hajar Kaya nu gaduhan Muna Anissa Kapel Pasir Ngaliki kawin dari Samarinda. Tokeja balagan di tosblok angon kaca sapapan di kosong lampu listrik dia masih cana mama ayah istri jangkung gelis kabina aturan apa RT Ranim Kucen Gardu Jaya nu bagus disarang ama wacem nu ngagaduhan ajang wardi putra tunggal kabel Pasir Ngaliki aturan abang bujangan CP apa 2 hiji tunggak jati ayah hiji guru pinuh ku Japati ngalur disadang buka alif ka ibuna alif karamana hoyong kaputrana no cantik pulusotan aturan apa Haji RW Asem adai ketua Gardu Jaya disarang ama Mahajar Kaya nu gaduhan yang Muna Anissa Kabel Pasir Ngaliki tokeja balagan di tosblok angon kaca sapapan di kosong. Kapan terang bulan utara bersinar terang banyak orang bersiram di kota Surabaya di antara ramai kita duduk dengan bimbang datang kawan saya Mama Andre itu nama mari kita pergi Tanjung Perak ambil satu nasi semua orang kura-kura Tanjung Perak bisa disuangi ketua Kobra Jaya tapi lah Mama Andre siapa suka boleh ikut bawa hitam gerocong piu jangan lupa bawa anggur Pak Arta Security Grenadier Truk Kobra Jaya Tanjung Perak tapi laut Surabaya kapan terang bulan utara sinar terang banyak orang bersih di kota Surabaya bisa disuani ketua Kobra Jaya di sarang Mama Andre di antara ramai kita duduk dengan kawan saya Bapak Ahmad Jomin itu namanya di sana kumaelam manu bagus mari kita bisa disuani
pergi Tanjung Perak Mama Andre ambil satu taksi semua orang kurang-kurang Tanjung Perak partai seperti Grenadil Cobra Jaya tapi laut siapa suka boleh ikut Bahina Ranjang Piu jangan lupa bawa aku Tanjung Perak tapi laut Surabaya aturan apa arta security Grenadil Cobra Jaya Bagar Kapayuna Mama Andre Bendahara Cobra Jaya Apin Sandi suami ketua Cobra Jaya anu mana AF bola sesasine AF bola sesasine nu Bagar Kapayuna anu mana AF bola sesasine kapan terang utara sinar terang banyak orang pelesiran dari kota Surabaya Mama Andre Bendahara Cobra Jaya Api Sandi suami ketua Cobra Jaya anu mana Pak Arta security Grenadil Cobra Jaya Kapayun anu mana Bapak Sarip Kuda Gaul disarengan Bapak Haji Ade di antara rame kita duduk dengan bintang datang kawan saya Pak Arta security Grenadil Cobra Jaya aturan Bapak Haji Ade Kasepuhan Banasari anu bagus mari kita pergi Tanjung Perak Mama Andre Bendahara Cobra Jaya ambil satu taksi semua orang kurang-kurang Tanjung Perak tapi lawan tapi Sandi suami ketua Cobra Jaya siapa suka boleh bawa hina Ranjang Piu jangan lupa bawa aku Pak Arta security Grenadil dan Bagar Kapayuna Bapak Haji Dali Masarong Pesta anu bagus sareng Mama Hajar Dewi Bude 3 bintang oleh biru anu bagus anak saya Mama Andre Bendahara Cobra Jaya Api Sandi pesawat nikmatan perapatan yang menangkan dan di perbatasan desa Cele pada arane Api Sandi suami ketua Cobra Jaya ikuti aturan Mama Andre anu bagus desa Cele sawang-sawang buktine Pak Arta security Grenadil Rabe nyari aduh selamane ae kula sesasine gawe subuh ning berdagang Bapak Kasum anu bade hajat sore Jumat pasarane kacecek pisarangan Mamah nasi teu apana di buaya darah aan timbul kayu batang anu bagus anu mana Pak Arta security Grenadil grup Cobra Jaya Bah Aman Pak Elan balas mana anu bade hajat sana pasti Pak Arta security Grenadil aturan apa ya Pak Arta security Grenadil
sampai aku dengar di para security grandpil ada kita mereka opak merah opak merah orang apa-apa sing penting mah pula sensasine pula papayunan pula sensasine papayunan pula sensasine nu bagus kesawan ning mata prapatan pula sensasine keminakan dari perbatasan pula sensasine Tine ae pula sesacine anu bagus ikuting lan jaman begini ae pula sesacine anu bagus haturan ae masuk ke permanalok loke sampurna genyo-genyo ae pula sesacine anu bagus sampai aku dengar di pangeran ada kira para neka opak marah orang apa-apa ayat masuk di permanalok loke sampurna genyo-genyo sing penting cita-cita aturan apa Haji RW Asung Ketua Kardijaya disarang Mama Hajar yang bagus PRT Rani disarang Ani Kemawasa Akin Ali Deble Yuri Panasari acara Kajangkung Sinar Merah Biru Masaiku sampai aku ngerti orang apa-apa sing penting mah laksana cita-cita aturan kata amat kesepuhan hidup ini sarang kumaela anu bagus kesalahan nikmatan prapatan piala mandiri pasar Johar Karawang bisa pilih cawang-cawang bukti ikuti laksana begini aturan maya bos ini rencana desa Mama Dewi Balebati Nijaya hidup kartu Kalijaya Mama Haja Andini Putri Mandiri Mandiri anu bagus apa anu solehin anu sayang desa Cele sawang-sawang putih ramenya aduh talangane apisan dicuali ketua rajanya gawe subuh ning berdagange sore Jumat ikut masarane duh geuning kieu rasana ieu hate teu pugur rasa sok emut wae kasih manehna padahal mah karake tepang jeung sora moana cenah urang paamprong teuing bakal atuh
tapi ieu hate cuman tel wae karena sora si manehna. Anu mana bapak kadi anu satya ka istri oyong disarang memantin anu sabar anu bager turi bapak karsu ngagaduhana tanggul Cijalu disarang ama Mahom Purwajaya bapak Cali Menjenggot disarangan Ibu Mimin Purwajaya Tempura bapak anu udah keren bos angkot cengkong anu bager kapayuna. Duh geuning kieu rasana ieu hate teu puguh rarasa sok emot wae kasih manehna padahal mah karake tepang jeung sora moal cenah urang paangprong teu teuing bakal daekeun tapi ieu hate cuma tel wae karena sora si manehna. Anu mana bapak kadi disarang ama mantin bapak karsu ngagaduan tanggul Cijalu disarang ama Maoong tepaduli boros pulsa tepaduli kantong kosong tepaduli segala nu penting mah bisa tepang jeung sora mah papaang budak keren bos angkot cengkong anu bager anu mana memantin anu sabar buat turi tepaduli boros pulsa tepaduli kantong kosong tepaduli segala nu penting mah bisa tepang jeung sora mah anu mana bapak karsu ngagaduhana tanggul Cijalu bapak karsu anu bager yang disarangan ku Mahom Purwajaya Tempura anu mana bapak kadi kapayuna bapak anu udah keren bos angkot cengkok teh anu bager. Duh geuning kieu rasana ieu hate teu puguh rarasaan sok emot wae kasih manehna padahal mah karake tepang jeung sora anu mana bapak karsu ngagaduhan tanggul Cijalu disarang ama Mahom Purwajaya Tempura anu bager moal cenah paangprong wae duh teuing bakal daekeun tapi ieu hate cuman tel wae kana sora si manehna. Tepaduli boros pulsa tepaduli kantong kosong tepaduli segala nu penting mah bisa tepang jeung sora tepaduli boros pulsa tepaduli kantong kosong tepaduli segala nu penting mah bisa tepang jeung sora abancim anu bager bapak mantri kaya teknisi radio Banasari wa ipo isarangan ku mamah amah wa ipo anu bager mamah uar wa ipo isarangan mamah uar abah Atta disarangan ku maana anu bager wa pucuk disarang mama Awang Rijal Tanjung Sari Supa. Duh geuning kieu rasana ieu hate teu puguh rarasaan sok emot wae kasih manehna padahal mah karake tepang jeung sora. Pak Haji Basir di Rut Radio Banasari anu bager hoyong disarang mama Hajang Pot Gedang Manggalan
Mona cenah paaprok wae do teuing bakal daek tapi ieu hate cuman tel wae kana sora si manehna teu paduli paros pulsa teu paduli kantong kosong teu peduli sagala se nu penting bisa tepang jeung sorana dugening kieu rasana ieu hate teu puguh rarasa sok emot wae kasih manehna padahal mah karake tepang jeung sorana. Bohong mama aja sun geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah yang penting cinta Papa Haji Karasim penting sayang bohong mama aja sun waduan warung laris manis da geuning bohong cinta dan sayang sakapeung rajeun ngalayang ngalayang pegat kapakan mama aja sun ngalayang dina implengan ngalayang kakalayang ngalayang kokole batang cenah mama aja sun bade satia pajar bade kumela bohong Papa Haji Karasim geningan bohong anjeun jalir tina jarang dinusaati cenah cinta teh buta apana solihin pajar teu mandang harta bohong apana solihin geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah yang penting cinta Mimi Sonjaya pajar yang penting sayang bohong mangatakim geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah bade satia apana Anton Rawa Mulya pajar
bohong anjeunna jalir dina jarang dinusaati cenah cinta teh buta mama haja sundei pajar temandang harta apana euy secara kosta bohong mama ucu bangkok putih geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah yang penting cinta apana euy secara kosta pajar yang penting sayang bohong mama ya bos menir geningan bohong cinta dan sayang sakapeung rajeung ngalayang ngalayang pegat kapakan apana Anton Rawa Mulya ngalayang kakalayangan ngalayang pegat kapakan apana euy secara kosta ngalayang koko lebatan Satia mama hajasun pajar bade gumela papa haji karasim bohong kang dewan cita geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah kang dewan cita yang penting cinta pajar yang penting sayang lain tiba heula aduh kan urang tepat-tepat ieu hate abdi aduh akan emot wae kang teu beunang dipapale teu beunang dibebenjogkeun Kang Ahmad pedi sayuran mandiri Yani jang emana permana anu sayang pendungan walahan lain dibaheu aduh kan urang tepat-tepat ieu hate abdi aduh akang emot wae kang teu beunang dipapalereun teu beunang dibebenjog aturan Kang Ahmad pede sayuran mandiri di sarana Yani jang emana permana anu sayang bendungan walahan dipapais sukana jagan eta laksana bengi abdi dua amin namo baca tinakangan dipapais sukana jagan eta laksana bengi abdi dua namo baca tinakangan
aduh kan emot wae kan aduh kan abdi sabiruyung layan hati baheula aduh kan urang tepat-tepat iya hati abdi aduh kan emot wae kang teu beunang dipapalereun teu beunang dibebenjok aturan Kang Ahmad pede sayuran mandiri di Saraneng Yani Jang Eman Permana anu sayang bendungan walahan Mama Rosida Neng Hoy Jaya anu banggeun apa namona mama namona Anissa nu gaduh toko serba aya kabeh mamana oma yang disarangan oma anu ganteng panyalin banyu apana beben pede motor nu bijaksana yang disarangan teh omi pede keliling lumpur anu bageun Mama Rosida Leng Hoy Jaya tanah beureum aturan kapayun deui layan hati baheula aduh kan urang tepat-tepat iya hati abdi aduh akan emot wae ka teu beunang dipapalereun teu beunang dibebenjokeun dipapais sukana jangan mun laksana wengi abdi duaan emu bagja tina kana dipapais sukana jangan mun laksana wengi abdi duaan emu bagja tina aturan apa nabi ben pede motor bijaksana senat teh omi pede keliling lembur talaga mulia patayung pede radio keliling lembur mama Riana Cita Meang talaga mulia Makci Ma Ijem anu gaduh toko bunga dahlia panyalin banyu Pak RT Karim BBR mama Aana balong indah walahan layan hati baheula aduh kan urang tepat tepung iya hati abdi aduh kan emot wae kang teu beunang dipapalereun teu beunang dibebenjokeun anu mana apana Depi buaya darah mamana Depi kopok lari bawa kikarya sakadaek nang mantin bayur lemah duhur Kang Ana Suryana amparana sajadah bayur lemah duhur dipapais mun laksana wengi abdi duaan emu bagja tina kana aduh kan emut wae kang aduh kan abdi sabiluyungan aturan Mang Idona Saridon penyiar Banasari di Sepi Surti Burandu Kang Ana Suryana aparana sajadah bayur lemadu apa lurah TP Nurayana Kuncen Pulau Bata disarangan Ibu Lurah Erman Tunggak Jati apa Nadiana Bandara Sabun Deli Mama Nadiana Gang Simpang Tunggak Jati lain hati baheula aduh kan urang tepat-tepat iya hati abdi aduh kan emot wae kang teu beunang dipapalereun teu beunang dibebenjokeun Bang Ujangan CP Abah 2 hiji Tunggak Jati di Sarapa ada si jago udun Tunggak Jati Mangatak
hakim anu gaduh rontok dua sekawan mamanyai montok bakana sampora Pak Ayep anu gaduh neng Fitri jangan risah bakana sampora arokro Pak Upas natana bakar genjer disarang Mama Ida bakana sampora di papai sukana jangan mon laksana wangi abdi dua nemo baca tinangan di papai sukana jangan mon laksana wangi abdi dua nemo baca tinangan Bapak Upas natamba nare genjera Mama Ida bakana sampora Mak iya bos menire sapa desa Oyong disara Mama Haja aranesa kali buaya Kang Ahmad pede sayuran Neng Yani yang emana permana walahar anu bager Pami ambil ngoti pakani kosambi Mak Iji Mak Aisyah Api alar mandiri pasar Johara Karawang anu bager Aturan kapayunela lain tiba heula ka urang teh pantepan no karma bong asmara Korea sakala rupa gara-gara nomor HP dipati tekena cici di berantangan nadaha ingat wae kaneng yani gara-gara nomor HP aturan yang yani walahar deno bager oyong disarang Kang Aman pede sayuran sinar mandiri sarang ajang emang permana bendungan walahar anu bager gara-gara nomor HP tenu kolot tenu ngor sakala pasti ngalaman gara-gara nomor HP aduh kieu karasan no eker mabok asmara hoream sakala rupa gara-gara nomor HP neng yani walahar anu bager isarang Kang Aman pede sayuran sinar mandiri isarang anajang eman permana bendungan walahar deui anu sayang dipati tekena cici di berantangan adahar emot wae kamanai gara-gara nomor HP aturan neng yani walahar anu bager isarang Kang Aman pede sayuran sinar mandiri sarang jang emana permana bendungan walahar deui aturan Bapak Wakil dia sarang Mamah Yono Pulau Haur anu gaduh bengkok dua kota Bapak RT Edi Junaidi disarangan Ibu Maria anu bager di Parangkarang Sino gara-gara mabok ape tenu kolot tenu ngoreng kabenge pasti ngalaman gara-gara nomor HP gara-gara nomor HP anu sayang kabenge pasti ngalaman neng yani gara-gara nomor HP
Aturan yang yani walahar anu bagir sareng Kang Ahmad pede sayuran Sinara Mandiri Jang Eman Permana Bendungan walahar anu bagir. Aduh kieu karasana nu keur mabok asmara anu bagir kapayuna gara-gara SMS dipati degena cici diberat kena dahar emot wae kaneng yani walah gara-gara SMS. Aduh kieu karasa nu keur mabok asmara sakala nu karatama gara-gara nomor HP anu bageur ning yani walahar deui disarengan Kang Ahmad pede sayuran Sinara Mandiri sareng Jang Eman Permana nu Bendungan walahar Abi Alang Mandiri Pasar Johar Karawang anu bageur disarengan Amina Puspa Karang Tengah Pak RT Karim BBR disareng Mama Haja Awin walahar Papa angkos cengkong dudak keren deui Pak Haji Sarif Hidayat di Karangpusat Pak RW Belo anu bageur putra Mama Iyo buah hasil wadas nengen tia Mama Narangka apa Narangka pede bubur buah hasil wadas nengen Selepi putri Mama Iyo buah hasil wadas gara-gara mabok cinta teu kolot teu KPG pasti ngalaman gara-gara SMS. Aduh kieu karasana nu keur mabok asmara hoream sakala rupa gara-gara nomor HP. Bapak Wakil Diana Mama Yono anu bageur anu sabar nu ngagaduhan bangkok 2 kotak 10 haur Pak RT Edi Junaedi disarengan Ibu Mariam anu bageur ti para Karangsino apana Devi Mamana Devi anu sabar kopok lari Bapak Wakil Oding anu tarang Ampi Tanjung Galuh disareng Mama Enja anu ngagaduhan Jang Fahri Jang Teguh anu balageur. Aduh kieu karasana nu keur mabok asmara hoream sakala rupa gara-gara nomor HP. Aturan apa namuna Mamah namuna Anissa nu ngagaduhan toko sagala aya di Gabel Pasir Kaliki Pak RT Ranim Kucin Gardu Jaya Gabel sareng Mawate Pak Alang Sakti sareng Mamah Riki gara-gara mabok cinta teu kolot teu KBG pasti ngalaman gara-gara SMS-an. Hayang teuing daangeun walu angon walu di aroncom hayang teuing patarli apanario cinta dame teu gerak-gerak wawuh mun wawuh mah Mama pede sayuran gadok Purwasari rek di ocona hoyong teuing daangeun walu angon walu
hoyong teuing Mama pede sayuran gadok Purwasari Tegerawawu geus wawuh mah ku abi rek diucona Akang Haji sorban teh paling Pataria panario cinta damai palina kaaluna Mama pede sayuran gadok Purwasari Patarli apa nario cinta damai kapayuna payunela di sarang Mama pede sayuran gadok Purwasari nyangakeun kapayunela Bapak Tarli deui Patarli apa nario cinta damai di sarangan Mama pede sayuran gadok Purwasari anu bagus anu mana Patarli apa nario cinta damai hoyong di sarang Mama pede sayuran gadok Purwasari bager deui Akang Haji sorban teh paling Patarli apa nario cinta damai Mama pede sayuran gadok Purwasari anu bagus anu mana Papa ang dudak karena bos angkot sangkong anu sayang Papa ang deui bos angkot dudak keren yurang kapayunela kasepondok kasopanjang kasonga royong kajalan najan sono Papa ang bos angkot udah keren Papa ang hoyong ditambihan deui hoyong teuing da angeun walu angeun walu di aron cuma aki sedep nu ngagaduana jeruk manis hoyong teuing Bunda Hajasri salah jeruk ngagaduana pamancingan lesehana pun deui wadas geus wawuh mah geus wawuh rek diocona cir gocir tape berempeh lalada tir taksir baju beremekagungan saha cir gocir tape berem tabe rawit tir taksir baju berem anosa Patarli apa nario cinta damai di sarang Mama pede sayuran gadok Purwasari api alar mandiri pasar Johar Karawang Pak Haji RW Asum Ketua Gardu Jaya nu bageus sarang Mama Hajarok kaya Muna Anissa Pak RT Ranim Kuncen Gardu Jaya denu sayang aturan kapayun deui yung disarengan kumaha WhatsApp anu bageus Papa ang deui Papa ang udah keren bos angkot sangkong anu bageus Aki aje Papa ang deui anu bageus Aki aje JS Cigelam Purwakarta Basuarja Bandara Peuyeum hoyong cara Mama Nur Derede Tokejang palingkeun di tos angeun kacang sapapan di kosong anu mana Patarli apa nario cinta damai di sama Mae pede sayuran gadok Purwasari anu bageus Tokejang palingkeun di tos plong angeun kacang sapapan di kosong
pede motor bijaksana disarang ku teh omi pede keliling lepur anu bageus. Pak Haji Kosim Papandi Walet Biru disarangan Mama Haja Ica Lolohan Batu Jaya. Hoyong teuing angeun walu. Angeun walu tiara coba pataria panario cinta damai. Hoyong teuing tegerak wawu mamae pede sayuran Gadok Purwasari. Geus wawuh mah ku abi rek dioconna. Di kopi jeung bala-bala dituang mata kabita hayang panggih jeung manehna dapuguh duit teu boga. Mama titir mamahna Asep papana Asep Kalijuna di kopi jeung bala-bala diraosan mani edun hayang kawin jeung manehna rek narosan sasi payung. Mama titir mamana Asep apana Asep Kalijura anu bager aturan apana Asep Kalijura sareng mama titir mamana Asep di kopi jeung bala-bala dituang mata kabita hayang panggih jeung manehna dapuguh duit teu boga. Apana Asep anu bager mama titina mamahna Asep di kopi jeung bala-bala diraosan mani edun hayang kawin jeung manehna rek narosan sasi payung. Apana Rana tukang las ngorek sana anu sagala bisa Mbah Ramin anu bager kasepuhan Kalijura disareng anak kumaha Andi rek ngaraosan di kopi jeung bala-bala sapel seungit mani rauh dituangna sore-sore. Bapak Ika Pakadungan Kapayun rek ngaraosan di kopi jeung bala-bala hayang kawin jeung manehna teu boga duit tutuna nyeri hate. Mama titina mamahna Asep apana Asep Kalijurang Purwasari anu bager di kopi jeung bala-bala dituang mata kabita hayang panggih jeung manehna dapuguh duit teu boga. Abah Ramin anu kasepuhan Kalijura oyong disarengan kumaha Ati apana Yudi pede hewan anu bager di kopi jeung bala-bala diraosan mani edun hayang kawin jeung manehna rek narosan sasi payung. Mama titina mamana Asep disarengan apana Asep Kalijura aturan apana Rana tukang las nur kersana anu sagala bisa aturan papayun heula Bapak Haja anu mana Bapak Haja oyong disarengan Ibu Haja panganten apa bageus Ibu Yati panganten istri nu bageus rek ngaraosan di kopi jeung bala-bala Asik sapel seungit mani rauh dituangna sore-sore. Bapak Haja Ibu Haja anu mana panganten apa bageus disarengan panganten istri
rek ngaraosan ci kopi jeung bala-bala hayang kawin jeung manehna teu boga duit tungtungna nyeri hate anu mana panganten apa mangkeut disarengana panganten istri anu bageus di kopi jeung bala-bala dituang mata ngabitna hayang pagi jeung manehna kapuguh duit teu boga panganten apa mangkeut turana kepayun ulah disarengana panganten istri nu bageus di kopi jeung bala-bala diraosan mani edun hayang kawin jeung manehna rek ngarosan sasi payung api sareng pihak ketua grup Sambilulungan ing Gado Purwasari isareng Mama Icah Sulastri anu bageus pamisa Panaremon isareng Kujang Remon anu bageus rek ngaraosan ci kopi jeung bala-bala sapel seungit manirau dituangna sore-sore rek ngaraosan ci kopi jeung bala-bala hayang kawin jeung manehna teu boga duit tungtungna teu nyeri hate pamisa Panaremon anu bageus uyung diserangan Kujang Remon pacar li Apanario cinta damai diserangan Mama Ee Papa Haji Buyu diserangan Mama HS Kadawung Pabuaran Api Sarti Apana Ari diserangan Mama Na Ari Kadawung Pabuaran di kopi jeung bala-bala dituang mata ngabitna hayang pagi jeung manehna kapuguh duit teu boga pawakintang Soekarna Lintara Jaya disareng Mama Nyai anu bageus Panaremon deui Panaremon aturan kapayun heula di kopi jeung bala-bala diraosan mani edun hayang kawin jeung manehna rek narosan sasi payung apana Asep ayo disareng Mamahna Asep anu bageus api sareng miharja ketua grup Sambilulungan di Gado Purwasari disareng Mama Icah Sulastri pamisa Panaremon Bunda ieu tukang si kopi wedang rek ngaraosan ci kopi jeung bala-bala sapel seungit manirau dituangna sore-sore pamisa Panaremon deui anu bageus beli aturan pamisa Panaremon anu bageus kapayunna